bentuk dia jeung bentuk dia ngeunah mana Neng kita menurut kumaha rasana Kalau bicara rasa berarti bicara makanan. betul. Siapa tahu masaknya enak apa enggak. jadi ulah kotor wae pikiran teh Iya, lu jadi salah meunang. mesum. Mesum. Tinggalin ini kertanur. Jangan yang dikawin. Kumaha orahan. Selamat datang di Sunda Hiburan, channelnya hiburan yang bikin hari kamu lebih seru. Jangan lupa subscribe dan selamat menikmati hiburannya. Kan saya kasih tadi tiga bos domba. Salahnya jadi bos domba, itu bos domba lah. Jangan kita. Urusanna naon Dalam. Walai. Coba itu dibuka, mana pakai? Keduluan aing kalau mewek tuh. Ya udah, kalau keduluan aing. eta iki demun Asia ngomong gitu Siap bos. aduh urang ka warung geus keur itu naon atuh lem Bos. yo gitu ulah kadagu kolot ngobrol Tadi urang naik panggung jeung peletuk ka dia. kolot ngobrol mah diluan bae Semuanya. Coba suaranya mana? Oke, 1, 2, 3. Sana mana suaranya? aing manggil penyanyi India nu nyanyiikeun lagu Om Jen kunaon datang buntelan kadu Punten, sanes punten kadut. naon atuh Tapi ieu teh indungna menung. Ieu mah tong boroning manusia jurig gesieun. Tapi bener Om Jen kamari ngalewati dinya eta nu aya rungkuy gitu. Hah? Jo aya kunti teh jo. Da pasti sieun da Istighfar di hari istighfar. Tong boroning manusia jurig kunti istighfar ka manehanana mah. Cing mana itu penyanyi ti India Om Jen mah Lain abi. nu mancung Iya mancung Om Jen. nu mancung nanya nu mancung tidak gara-gara Ngan mancung. ya kayak tempo ieu nu kieu mancung atau pesek Om Jen kurang taros. Ucing naon anu paling mahal? Ucing anggora kunaon bet mahal? Ucing wae pesek komo abi Om Jen. oh asa pangudang tapi tenang dan laju tenang naon nu penting mah bisa nembang India coba euceun cobaan lamun hayang nembang ke nyanyi-nyanyikan lagu Om Jen masuk tembang cobaan Oke. nyolong-nyolongan aing Bisa ngagempak. Oke, musik siap ya. Oke. ieu mah digabung ieu mah digorong-gorongkeun oke ngagorong Tumpak cegede. Manihara rese. Adi bayar salawe. Manita par. Oke, abi teh kemarin teh gitu.
Jadi tinggali dengan mata batin abi tergelis ya. Itu mata kita KDI. Baru kanan aing mata rabun sudah. Tinggali cepopon gelis ya. Yep. 10.000 ewang gelis ya. Nyogok honor sandi Tak iya bangsa urang mah honor can dibayar, duit nu aya rek dipake nyok. Tak kulantara naon, kadang-kadang di antara urang kunaon sih gawe urang sok kataripu wae, sebab eueuh titik temu antara kebutuhan sumber daya nu dibutuhkeun ku pabrik jeung sumber daya nu dimiliki ku urang. Akhirna urang kati pucal karedu 3 bulan asup keluar deh, sebab urang teu ngartinana tiga cepopon kulantaran hayang disebut gelis, honor can dipikeun, duit rek dibagi biar tekor asal kesohor. Iya dong. Rek dibagikeun bakating ku hayang disebut begitu duit teu dibagikeun deui masih kene disebut gelis henteu. Yang kuat kata dulu kami Namun kira-kira dibere duit bakal nyebut gelis, nyebut goreng. Mantak hirupa temenang pupulasan apa adanya. Jika Om Jen baheula bengal diomongkeun bengal, bener nggak? Ayeuna insaf diomongkeun insaf, bener teu? Nah, mantak lamun cepopon. Benar banget deh. Om Jen, desa kedap. Gala-gala aing penasaran mata aing nu rabun atau ce anu teh sarua ce ngarende ieu cenah kembaran saruan teu. Teh kita mun ieu teh kita kada ieu, ieu cepopon kadupa. Mantak irung pesek teh kulantaran kadupa. Coba ngarende. Bila ingin melihat di dalam kolam kurang terus ibu-ibu Teruskan ibu-ibu ini lebah mana mirip. ibu kita sarang cepopon mirip deh. Ibu mirip sumpah. Kita suami wanoja abi istri wanoja. Aing teu percaya sih ya awewe. Coba ambil kolong panggung ya Om Jen. Dah yang aing Itu terpercayakan itu mas. Teh kita tadi gelis. Cepopon oke dah gelis. Sengaja abi ningali teh kita. Ini potongan ieu teh. Ayah. Mana potongan ka dia? Mana potongan tehnya? Potongan aing hayang nanyakeun salila boga pamajikan si Popon jika kumaha rasana aing hayang nyaho sabaraha kali pingsan kulantaran keracunan aing nanyakeun. Ada teh expired cenanya. Cepopon itu sudah dicaroge atau nanti kumaha? Abi mah kumaha DP teh. Udah belising sih ya mah. Belising bukan kumaha DP. Nah. Mantan? Mantan ya? Jangan selama-lama, nanti lama-lama aku diambil leasing. Banyak lu kredit-kreditkeun. Iya bayang. Model kia mau open kredit kia mulai luan dia. Mulai nu daekeun. Tadi setorannya mau dicapel nu kieu mah. Om Jen, jangan membahas atau melihat dari bentuk. Iya. Rasanya Om Jen. Om Just Jen, sampai up the book. kalau sekedar berarti kedah narosa ka mantan carogena. Ka mantan carogena. Kumaha rasa? Nah, sana bentuk jika kia. Ya. Bentuk kia jeung bentuk kia ngeunah mana? Neneng kita ikut kumaha rasana.
Bukan. Kalau bicara rasa berarti bicara makanan. Betul. Siapa tahu masaknya enak apa Nah, enggak. jadi ulah kotor wae pikiran teh. Iya, lu Jadi sekarang meunat. masuk. Masuk. Kalau tinggalin ini kertanur, jangan yang dikawin. Kumaha orang. Semangat dengerin kali mah. Kali deui aing nanya hang. Ngeunah nu belah ditu ngeunah nu ieu. Iya dong, ini dong. Atas panila ke bawah orange. Atas sekat gimana itu? Aing tanyakeun sambelna buatanana ngeunahan mana kalau dia nyambel yang belah sana atau belah sini. Iya. Hah? Aya penggemar ini. Tidak ini aya penggemar. Malah ibu jang, tenang jang. Aku terkulur tinggal ieu bentukna geus beda tuh. Tapi Om Jen, ampun teh kita tadi abi tos dugikeun ka tos eta jadi luhur dek uhi deui. Kunaon? Kumaha salah bawa awak.